wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman anu 20 teh kabagi opat bagian nafsiyah salbiyah ma'ani jeung ma'nawiyah ari nafsiyah mah lobanangan aya sahiji nyaeta wujud henteu aya tambahna deui ari salbiyah mah lobanangan aya 5 ti mimiti wujud nepi ka qiyamuhu binafsihi ari ma'ani mah lobanangan aya 7 kudrot kahijina kalam anu pangakhirna ari ma'nawiyah deui lobana aya 7 ti mimiti kaon qadiron akhirna mutakaliman anu 20 teh ku anjeun bagi 2 istigna kahijina iftiqor nu kaduana ari istigna teh tina 20 tadi eta aya 11 kade poho deui wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi sama basor kalam kaon sami'an kaon basiron kaon mutakaliman tahkitu istigna 11 apalkeun ari iftiqor mah lobanangan aya 8 wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat kaon qadiron kaon muridan kaonuhu aliman kaonuhu hayan jumlah jadi 8 anu 20 tadi ku anjeun bagi 4 kamal jamal jalal kohar anu kaopat ari sifat kamal lobana teh aya 5 ti mimiti wujud nepi ka qiyamuhu binafsihi ari sifat jamal genep sama basor kalam kaon sami'an basiron jeung kaon mutakaliman ari sifat jalal kudrat iradat ilmu hayat
jadi sifat jalal kabehna aya opat. Ari sifat kohar lobana teh aya 5. Qodiron muridan aliman hayyan wahdaniyat. Anu opat tadi ku anjeun tuluy panjingkeun kana kalimah thoibah kalimah la ilaha illallah. La kamal ilaha jamal illa jalal. Allah kohar jadi la ilaha illallah.